Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas opat, kumaha damang? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah barudak urang tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Alhamdulillah barudak hatur nuhun anu kamari atos ngintunkeun tugas ngeunaan kecap rajekana. Hatur nuhun anu teu acan ngintunkeun tugas, mangga tiasa japri ka ibu ngeunaan tugas-tugas anu sateu acana dikerjakeun. Mangga ya nu tugas di awal pertemuan semester 2 anu teu acan ngintunkeun, ibu masih ngantosan soalna. Nah, punten minggon ayeuna budak kelas opat teu acan aya UH ti ibu soalna kapotong kamari libur. Misalkan kamari teu libur mah insyaallah minggon ayeuna UH, tapi karena aya materi nu katinggaleun jadi urang rengsekeun heula materi kangge minggon ayeuna. Mudah-mudahan insyaallah minggon payun sateu acan PTS ibu insyaallah bade ngayakeun UH. Nah, salajengna urang lanjutkeun ka materi salajengna ngeunaan kalimah pananya. Naon sih kalimah pananya teh? Kalimah anu eusina nanyakeun hiji perkara ka jalma lian serta miharep jawaban. Jadi amun urang nanya misalkan ibu naros barudak kelas opat atau sholat duha teu acan. Nah, ibu butuh jawaban, dijawab alhamdulillah atos. Mudah-mudahan kelas opat mah atau salat duhanya. Amin, alhamdulillah. Nah, kitu salajengna contohna geus aya dina handap. Nah, kalimat-kalimat pananya teh misalkeun kahiji kunaon, nu kadua iraha, nu tilu kumaha, nu kaopat sabaraha, nu kalima mana. Misalkan kunaon eta naroskeun ngeunaan suatu kejadian. Misalkan aya budak anu labuh tina sapedah. Kunaon? Tadi gebis tina sapedah. Terus misalkan iraha dongkapna bapak teh. Nah, gitu eta naroskeun waktu. Nah, nu katilu kumaha kabarna, kadang nanyakeun kabar tiasa. Terus kumaha ngeunaan rencana atanapi tugas atau kumaha. Nah, nu katilu sabaraha teh biasana naroskeun harga. Nah, biasa namun meser di warung atau napi di toko sok meser gula saparapat sabaraha mang, sabaraha bu, gitunya. Nah, terus mana eta teh biasana naroskeun tempat nyimpen barang. Misalkan bunda mana topi abi teh, gitunya. Nah, sapertos kitu. Pek ayeuna ku barudak jeung kalimah pananya saloba-lobana nu aya hubunganna jeung pahlawan di Indonesia. Jadi patarosanana teu kenging lepat, teu kenging jauh tina ngeunaan pahlawan nu aya di Indonesia. Contohnya ku ibu kawit ti mana Pak Oto Iskandar Dinata teh. Iraha Pak Oto dibabarkeuna atanapi dilahirkeuna iraha. Di mana Pak Oto dilahirkeuna. Nah, eta contohna nya. Mangga barudak mah tiasa pahlawan-pahlawan nu sanes salian ti Pak Oto aya pahlawan nu ti Jawa Barat aya Ki Haji Zainal Mustofa, Raden Dewi Sartika, Bapak Juanda Kartawijaya, jeung sajabana tiasa pahlawan nasional nu aya di Indonesia sapertos Bapak Soekarno, Bapak Insinyur Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ki Hajar Dewantara sareng sajabana. Cutnya din Raden Ajeng Kartini. Nah, seueurnya mangga ngadamel patarosan ngeunaan pahlawan nasional. Ti dieu aya nomor hiji dugi ka nomor 10, tapi amun barudak masih kene seueur patarosan ngeunaan pahlawan nasional
tiasa di buku catatana ditambih patarosana. Oke. Salajengna di dieu aya ngaregepkeun atanapi merhatikeun. Nah, barudak kelas 4 mah atau stariasa maca mangga dibaca dongeng nu aya dina halaman 60 genep Pangeran Tambak Baya. Nah, barudak baca saat dibaca ulah hilap pananyana dijawab di halaman 68 nomor hiji dugi ka nomor 10. Panginten eta sakitu panginten ti Ibu. Alhamdulillah mudah-mudahan pelajaran dinten ayeuna aya manfaatna. Hapunten ya barudak amun teu acan uha. Semangat diajarna insyaallah urang minggu payun uhana. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan. Sakitu ya ti Ibu, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap tugasna dikuntunkeun ka ibunya. Dadah.